Sampurasun para wargi anu dipikaasi di lebet Gusti Yesus kalintang bingahna urang tiasa patepang deui dina acara paniismana di kanal YouTube YKB Basa Sunda maurupikeun hiji program panuyun kahirupan numutkeun iman Kristiani. Nanging sateu acana para wargi hayu urang naneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmat ti Roh Suci. Hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama numur beng alam, Gusti anu mikaasi ka abdi sadaya, Gusti parantos mintonkeun salaku juru selamat abdi nyuhunkeun pitulung panuyun ti Roh Suci sangkan ngauban abdi sadaya tiasa nampi berkah Gusti ngalangkungan roti surgawi. Abdi siap nampi berkah Gusti ngalangkungan pamanah rasa. Amin. Para wargi luar biasanya geningan panglenyepan ayeuna teh ngagaduhan hiji hal anu ku urang kedah tiasa dilampahkeun. Patali sareng hal urang tiasa ngadalikeun diri. Margi kitu hayu urang sami-sami diaos naon rupi anu aya penjelasanana dina kitab Siloka pasal 23 ayat kahiji dugikeun ka 11. Anu janten ayat 3 dina bahan panglenyepan urang nyaeta Siloka pasal 23 ayat anu kahiji sareng anu katilu. Anu kieu unggalna, mun urang pareng dahar jeung jelema penting kudu inget eta teh saha, ulah mangpang meungpeung pedah dahareunana ngareuna boa teuing eta teh rek ngadoja. Tuh geuning nya para wargi ieu urang tos diemutan ieu. Margi kitu para wargi aya hiji ilustrasi teh. Aya saurang jelema penting gegeden di negeri deungeun ieu. Manehna teh ngagaduhan jabatan atanapi posisi anu sae. Margi kitu kahirupanana eta gegeden teh atuh nya katawi sugih mukti beunghar kacida raja kayana teh bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah atuh moal seep duikeun ka 7 turunan cek paribasana. Para wargi biasana gaya hirup eta teh katinggalna royal pisan. Sakapeung mah nya jiga nu keur pamer. Hal ieu tantos tiasa ngabalukarkeun hiri dengki. Cek dina basa Indonesia mah nya kecemburuan sosial teh eta. Boh ti lingkunganana, boh ti sasama anu sanesna, nalika ningali gaya hirupna anu katingali cenah bahasa dengan mah hedonis nya. Teu sakedik seueur jalma anu hoyong nurutan gaya hidup gegeden eta. Bari jengkirang modal, hartosna maksakeun. Atuh antukna para wargi nya teu sakedik aya jalmi anu ngarawuh ku siku gitu. Kajen tekor asal sohor cenah. Sok sanaos sarua kakirang tapi hirup mah nurutan we gaya gegeden gitu. Eta teh cilaka para warginya. Jelas anjeunna nuju ngagali kuburna sorangan. Para wargi anu nulis Siloka dina bacaan urang dinten ieu mintonkeun sikap anu realistis, anu saujratna, anu sagemblengna, saayana. Basajan we. Nalika urang nitenan kahirupan gegeden, urang teh kedah ati-ati. Urang kedah tiasa ngadalikeun diri urang. Ulah kabawa sakaba-kaba ngalajur nafsu matak badan nu katempuhan. Anu nulis kitab Siloka sejak ngemutan ka urang sadaya, urang teh kudu ngagaduhan sikep. Henteu hoyong miboga naon anu katawis kapimilik ku para gegeden eta. Margi henteu sadaya urang nu katingal ku urang teh tiasa nimbulkeun kabagjaan kanggo urang tur kanikmatan. Sakabeung mah cenah cek basa deungeun kamu plaseunya. Tah margi kitu hayu urang mah nyandak hal anu kahadean wae. Padahal mah geuningannya justru eta raja kaya teh tiasa oge ngaloja ka urang, ngajiret kana kacarakahan. Teu sakedik geuningannya seueur gegeden anu ngalaman ti kosewa ti kusruk kitu nya. Margi para wargi hirup dina kakawasaan jeung kamewahan teh
katingal nama geuning matak nyugemakeun. Memang leres jalmi nu beunghar mah cenah loba batur nepi ka hirup urang teh karaos mangpaat sabab seolah-olah da dibutuhkeun ku jalma rea. Nanging naon anu dianggap nyugemakeun eta salaresna mah tiasa janten nipu ngabalukarkeun urang teh ti kusruk ti kelebuh. Margi kitu urang sadaya prayogi hikmah ti Gusti nyuhunkeun Gusti ngalangkungan Roh Suci sangkan urang tiasa ngadalikeun diri kahoyong pikeun ngapi milik segala rupi anu sanesah urang tiasa ngagebruskeun urang kana kasarakahan oge hirup anu moal bagja jamuga moal sugema. Margi hirup samodel kitu moal bisa nampi kabagjaan anu sajati. Hayu urang nanda. Hatur nuhun Gusti, abdi nyuhunkeun hirup abdi tiasa ngadalikeun diri. Teu kabobodo tenjo, teu kabawa kusakaba-kaba abdi uninga ngalajur nafsu matak badan nu katempuhan. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para wargi mugia naon rupi nu parantos kasanggakeun panglenyepan urang dinten ieu janten barokah. Tong hilap di like, di subscribe, oge di share. Pami kitu para wargi parantos ilubiung janten kasalametan nu sajati kanggo wargi-wargi nu sanesna. Hatur nuhun Gusti ngaberkahan. Amin. Rahayu.